Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nepangkeun diri abdi Najmi Saira ti kelas 11 IPA 2. Dina dinten ieu abdi sarerencangan bade ngadugikeun sababaraha wawangsalan anu temana ngeunaan ngaran kota. Kota kembang parahyangan, jadi jalma tong sok Badung. Wangsalna nyaeta kota Bandung. Kota kas nyieun dodol, jadi budak kudu nurut. Wangsalna nyaeta kota Garut. Punten, izin nepangkeun diri. Wasta simkuring Novia Raya Naomi Sirait di kelas 11 IPA 2. Nu kahiji. Mega mendung ciri khasna, kalakai numpuk sakebon. Wangsalna teh nyaeta Cirebon. Nu kadua. Kota Istana Maimun. Ngagawean bolak-balik. Wangsalna teh nyaeta kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Naufal Winahari ti kelas 11 IPA 2. Wangsalan nu kahiji, kota nu minung hujan mun hirup kudu kasohor. Wangsalna nyaeta Bogor. Nu kadua, kota Karang Julukana mun ngomong kudu lantang. Wangsalna nyaeta kota Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rapais Gagah Fadil Ramadan di kelas 11 IPA 2 absen 24. Di dia abdi bade mere contoh wawangsalan kota. Contoh nu kahiji, kotana teh osok macet, osok kaciri di peta. Wangsalna nyaeta kota Jakarta. Contoh nu kadua, kotana loba begal, ngojaina ngangge palampung. Wangsalna nyaeta kota Lampung. Sakitu bae ti abdi, hatur nuhun.